Episode K130 genep nepi ka episode 140. Tenyangka, nepi ka kolot kieu, bisa dipanggihkeun jeung pamuda anu luhung ku elmu jembar ku pangabisa bari teu adigung, kuring kudu loba diajar deui ka Pa Udin, cuuk ti Andi. Saurang tabib anu geus tahunan kasohor, kapake ku sasaha, ayeuna ngucapkeun kalima anu ngajieun kabeh molohok. Pa, anjeun boga panyakit dalam parah sarta boga niat hayang buburu nurunkeun elmu medis anjeun ka incu sabab anjeun geus leutik hate narekahana, hampura lamun kuring salah nebak, cuuk Udin ka ti Andi. Zofia ngagebek terus ngareret ka Akina, "Aki, eta leres." Ti Andi unggek bari terus tungkul. Zofia ningali Akina unggek langsung merebei cipanon dina matana. Tenyang ka Akina boga panyakit parah anu disumputkeun ti dirina sarta kapanggih ku Udin. Kuring tadina nolak datang ka dieu, tapi aya sobat kuring anu geus lila sakarat datang bari dina kaayaan geus jak-jak waringkas. Sobat kuring ngabejaan yen di Bandung aya ahli anu geus bisa ngajieun ubar alus. Ku setengah ubar eta sobat kuring cager, ngan hanjakal manehna ukur meuli hiji. Ku kuring dibeli setengah sesana, tapi kuring acan wani nginum sabab ieu harta, kuring kadieu rek neangan anu ngajieuna pikeun ngubaran panyakit kuring sorangan sarta jelma laina anu boga panyakit parah, kuring moal balik ka Jakarta saacan papanggih jeung nu dimaksud, cuuk ti Andi dumaruda. Ubar naon? Cuuk Udin kaget bari ngaduga-duga, boa-boa ubar anu dijual ku mitohana ka si Erwin di Cikapundung. Ti Andi ngaluarkeun cepuk letik terus dibuka, ieu ubarna, kuring meuli 50 juta, tapi harga eta sabanding jeung hasiatna. Udin ngajenghok, ternyata anu ditembongkeun memang ubar jiunan manehna basa ngubaran Mardi, dibeli 500.000 ti Mardi, nepi ka Jakarta jadi 50 juta. Ti Andi ngaluarkeun silet, terus obat dina cepuk disisit ipis, dibikeun sasisit ka Henry, sasisit ka bapana. Tunda dina letak anjen, terus rarasaken, anjen bakal nyaho sorangan ka ampuhana obat ieu. Duanana langsung nunda obat dina tungtung letahna terus disesep. Obat karasa langsung liur nyerep tiis kana letah, diterei ku cidu sarta kontan karasa aya hawa seger anu ngalir dina sakujur awak. Rasa nyeri dina rusuk kuring lengit, eksim dina palangkakan teu karasa atel, ubar ajaib. Cuuk bapana Henry. Sesek jeung nyeri dina dada kuring oge lengit, nafas asa longsong ngemplong, cuuk Henry atoh. Ayuna percaya kana kaampuhana pan, ti Andi nanya. Anjeun bisa ngajieun nu sarupa, kuring wani mayar 100 juta satablet, cuuk bapana Henry. Geus ditaliti resepna ku kuring, tapi formulana hese diturutan, kuring ukur nyaho yen eta alkimia anu geus lila punah. Kuring sieun obat ieu anu terakhir sarta moal aya deui, cuuk ti Andi. Anjeun meuli 50 juta satengah pel, Udin nanya ka ti Andi. Enya, sanajan 100 juta tetep masih sabanding, cuuk ti Andi. Pa Udin, cuuk sobat kuring, anu ngajualna nyebutkeun yen obat ieu dijieun ku saurang tabib di Bandung anu umurna geus 150 taun. Saha di dieu tabib anu umurna sakitu? Bejaan kuring alamatna, cuuk ti Andi ka Udin, terus ngareret ka sarerea. Ngadenge pertanyaan ti Andi Udin nya kakak, geus moal salah, anu gede bohong kitu mah pasti si Erwin. Ningali Udin Sri Zofia ambek, "Pa Udin, hargaan aki kuring serius nanya, kunaon anjeun Sri siga anu nyapiraken?" Eta obat jiunan kuring Sri lantaran umur kuring acan 150 tahun. Cuuk Udin bari nya kakak deui. Kabeh jelma kaget sarta silih reret terus mencrong ka Udin bari molohok. "Bener anjeun anu ngajieunna?" ti Andi nanya. Udin unggek. "Enya, tapi eta lain obat ajaib, ukur obat biasa, kuring ngajieun genep keur ngobatan memar dina sirah mitoha, obat eta masih satengah jadi, acan dimurnikeun." Lengan ti Andi ngadek-dek nahan atoh, tenyang ka jelma anu rek diteangan ku dirina aya di harepena, malah nyebutkeun yen eta ubar acan sampurna, kabayang kahebatana lamun geus dimurnikeun, hasiatna pasti 2 kali leuwih ampuh.
Jelma benghar anu nyaho khasiatna, pasti bakal rela micen duit sangkan bisa ngapi milik obat eta. Tiandi turun tina korsi terus sungkem ka Udin, obatan panyakit kuring pa, kuring boga 100 juta keur mayarna. Kuring oge, sanggup mayar 100 juta, ceuk bapana Henry bari nurutan Tiandi, sungkem harapan Udin. Hep, narangtung, kuring teu butuh duit, kuring bisa nyieun deui sarta bakal dibagikan saurang hiji, ceuk Udin. Warni kerung, ayeuna lain kaget ku kamampuan Udin, sabab geus kasaksian sababaraha kali, tapi kaget ku naon Udin sok nolak pamere duit gede, padahal Warni nyaho kumaha kahirupan Udin, nganggur jeung masih numpang di mitoha, karek ayeuna Warni nenjo jelma anu nganggap duit teu penting. Anjeun memang guru, kakuatan anjeun, hate anjeun, mulia, jarang dipiboga ku barudak zaman ayeuna, bisa nebak panyakit, ngajieun ubar jeung bisa ngubarana, ceuk Tiandi. Pa Tiandi, ubar anu ayeuna aya di anjeun, eta ukur bisa nyagerkeun 20% tina panyakit anjeun sorangan, kuring rek ngajieun anu geus dimurnikeun khusus keur anjeun, panyakit jero anjeun bakal cager, ulah hariwang, ceuk Udin. Nuhun guru, ceuk Tiandi bareng jeung Zofia nganuhunkeun ka Udin, cipanon kaciri kaluar tina mata duanana, Aki jeung Incu silih rangkul sabab atoh. Juragan Sony anu ngagoler dina ranjang sarta geus 3 bulan teu usik kadenge batuk muka panon, teu lilangun yang hudang terus diuk sisi ranjangna bari ngareret ka kabeh jelma anu keur bengong merhatikeun manehna. Kuring hirup keneh, ceuk Sony siga nu teu percaya kana naon nu dialaman ku manehna. Udin bener, dina satengah jam Sony nata prawira bakal hudang siga lain tas gering. Tapi siga anu karek hudang sare, bener-bener teu asup akal. Kabeh kaget nenjo Udin, bapana Henry ngalengkah ka Sony. Pa, kumaha karaosna? Sony teu buburu ngajawab, tapi ngarampaan banget anak kaduana. Ari sugan bapa geus paeh, teu nyangka bakal bisa hudang deui. Bapa kedah nganuhunkeun ka Pa Udin anu tos nyalametkeun, ceuk bapana Henry bari nunjuk ka Udin. Sony ngareret ka Udin, tarangna kerung sabab teu nyangka anu geus ngubaran dirina saurang pamuda. Lain kuring anu nyagerkeun, tapi pangeresaning Gusti Allah sareng 2 tabib senior ti Jakarta, ceuk Udin bari manggut ka Sony terus nunjuk ka Tiandi jeung Zofia ku jempol leungeunna. Tiandi buburu manggut ka Sony, teu nyangka Udin masih mere panghormatan ka dirina bari nyumputkeun jasa manehna sorangan. Upami teu dibantos ku Pa Udin, abdi oge moal sanggem, ceuk Tiandi. Kuring pernah ngadenge katenaran anjeun, teu sangka daek nincak ka imah kuring sarta ngubaran, hatur nuhun, ceuk Sony. Pa Udin, berkah keur kuring bisa ngalaman hirup deui, imah kuring jeung harta kuring, lamun aya anu bisa dimanfaatkeun ku anjeun, eta sarua jeung milik anjeun, ulah asa-asa. Kuring lain malaikat, ilmu kuring aya nu mere, pamere anu teu diamalkeun hartina kuring teu bersyukur kanu merena, sedengkeun amal teu menang pamrih, tembal Udin. Juragan, anjeun karek cager, butuh istirahat nu cukup, subuh cobaan hudang, jalan-jalan di taman sesep hawa seger, sabab ieu geus peting, kuring oge rek pamit, ceuk Udin. Bapana Henry ngahalangan, antosan Pa Udin, sebutkan sabaraha biayana, bari nyiapkan buku cek jeung pulpen rek nulis. Kuring datang diajak ku Warni, kuring jeung Warni babaturan, teu kudu itung-itungan, ceuk Udin. Sakali deui Warni kudu nyaksian Udin nolak duit, Warni ukur bisa kagum bari gogodek, aya hate kadua letik, ngabayangkeun Udin jadi salakina sarta mimpin kulawarga nata prawira kaharepna. Sony ngararet ka Warni bari seri, Warni, nitip Pa Udin, ulah nyinggung hatena, sing sering ajak ulin ka dieu ngalongok Aki. Aki teu kedah salempang, abdi tumut kana amanah Aki, ceuk Warni bari ngabongkokeun awakna. Alus, anjeun Incu anu paling merhatikeun ka Aki, ceuk Sony bari nyerengeh nenjokeun Udin jeung Warni kaluar ti kamarna. Henry jamedut ngadenge Warni dipuji ku Sony,
Tiandi jeung Zofia oge pamit sanggeus narima cek ti bapana Henry, terus duanana rusuh ngudak Udin bisi kaburu indit. Pa Udin, kuring jeung Zofia moal balik deui ka Jakarta, sementara kuring rek cicing di hotel bari nungguan anjeun ngaracik obat keur kuring, ieu kartu nama kuring. Di jalan bari nyupiran Warni ngomong ka Udin, "Pa Udin, kuring nganuhunkeun pisan. Bantuan kuring tepira, hiji waktu pasti kuring oge bakal butuh bantuan ti kulawarga anjeun," cuk Udin. Warni moal wani nolak naon wae anu dibutuhkeun ku Pa Udin, cuk Warni. Pa Udin, kersa liren heula milari kafe anu masih buka kangge istirahat ngalet bari ngobrol, cuk Warni nawaran. Sanajan Udin geus boga pamajikan, Warni hayang leuwih deket wawuh kana hate Udin anu katingalina masih misterius. Udin ngareret jam, terus unggek, "Masih aya waktu 2 jam, cuk Udin." "Yes," Warni surak jero hate, terus mobil belok ka daerah Braga. Mobil eren di basement Suni Cafe, Warni jeung Udin kaluar tina mobil langsung naik tangga, saurang pelayan nyamperkeun. Den, bade di tempat biasa, Warni unggek, "Mangga, tuturken abdi," cuk pelayan, langsung ke lantai 2, sarta langsung ke balkon. "Mangga calik, biasana kuring diuk di dia sorangan," cuk Warni ka Udin, "pamandangan di luar balkon memang hade, cocok keur niis moal kagiridik ku tamu lain." Warni ngagero pelayan terus mesen bandrek jeung kopi hideng keur Udin, sarta sababaraha rupa camilan. "Bejaken ka bos anjeun, ulah ngasupkeun deui tamu ka lantai 2. "Manggan den," cuk pelayan unggek, "kafe ieu anu kuring, jadi akang ulah asa-asa," cuk Warni ka Udin. Udin ngagebek, lain ngagebek lantaran nyaho yen kafe anu Warni, tapi ngagebek sabab biu disebut akang. "Akang," cuk Udin nanya. Warni rampang rempen rumasa, biu kalepasan ngomong. "Aduh, hapunten, maksad teh pa, sanes akang," benget Warni bararam era. Udin nyengir, "Kulawarga Nata Prawira memang hebat, sagala jenis bisnis digarap. Teu acan sabaraha pa, di Jawa Barat memang hampir 1/4 usaha, milik Nata Prawira, tapi di luar Jawa Barat masih seueur raksasa bisnis sanesna, Rajasa, Bakri, Subrata, Probo, Wisesa sareng sajabina. Nata Prawira ibarat hiji lauk tongkol di laut, masih aya ribuan hiu sarta ratusan paus anu ukurana langkung ageng," cuk Warni. Udin unggek bari nyengir, terus nyuruput kopi nu karek datang. Udin oge sabenerna geus serba cukup, aya bimaraya, puluhan miliar duit tunai, sarta anu leuwih utama harta anu teu dipiboga ku batur, salapan elmu karuhun, tapi lamun dibuka identitas aslina, manehna moal bisa ngarasa bebas kawas ayuna. "Naon alesan anjeun ngajak kuring ka diu?" cuk Udin nanya. "Lantaran anjeun geus nyalametkeun kuring jeung aki kuring," jawab Warni. Pa Udin nyalira, "Kunaon keresa dicandak ka diu?" Warni malik nanya. "Kuring ngarasa syukur geus ditakdirkeun bisa wawuh jeung anjeun," tembal Udin. "Pa, anjeun boga kamampuan anu eueuh tandingna, kuring kataji ku cara anjeun nulungan sasama, bentar anu katingali ku kuring di Imah Wijaya oge lain kabeneran, bisa ngajelaskeun ka kuring," cuk Warni. "Eta ukur kabeneran, anjeun jeung kuring sarua manusa biasa, menta kakuatan sarta panyelindungan iwal ti ka Allah, salila urang yakin, hal anu dianggap mustahil bisa wae ngawujud," tembal Udin. "Sabenerna kuring karek yakin poe ieu anjeun hebat, saacana masih ngaduga-duga, jeung jujur, kuring ngarasa tentrem deket jeung anjeun," cuk Warni. "Naha?" Udin nanya. "Anjeun sederhana, sopan, bager, kuat, satya, pokona sagala kasampurnaan lalaki aya di anjeun kabeh," cuk Warni muji. "Cuk saha, kabeh lalaki sarua, ngan cara ngendalikeun nafsu anu beda, kuring ge sarua boga nafsu hayang sombong, tapi ditahan, kuring ge boga nafsu hayang ngagoda anjeun, tapi ditahan," jawab Udin nyengir. "Justru eta anu ngabedakeun diri anjeun jeung nu lain, kuring bener-bener kataji, anjeun sampurna," cuk Warni. "Ulah muji wae, kuring ge boga kakurangan,
Naon kakurangan kuring nu katenjoku anjen, Udin penasaran nanya. Warni mikir, terus imut, anjen kulehe tapi kasep, tara dangdan rapih tapi gagah, ngomong saayana tapi pinter, loba pangabisa tapi teu ujub, tapi sakali diri atawa kulawargana aya nu Noel, anjen tara ragu ngabales moal mereka sempetan pikeun ngalawan, hal eta anu jarang dimiliki ku lalaki lain, hiji hanjakalna. Ceuk Warni. Naon, Udin nanya penasaran, kunaon anjen daek dijodokeun, diperlakukan kawas pembantu, sarta daek cicing di imah mitoha, Ceuk Warni. Masalah dijodoken, memang saprak jadi yatim kuring hayang boga, kolot gaganti indung jeung bapa anu bisa mikanya, boga adi anu bisa diajak harei jeung ngobrol, lamun teh cicing di mitoha terus kuring rek cicing di mana, Ceuk Udin nyengir. Tapi lingkungan tempat anjen cicing teu cocok jeung karakter anjen, Ceuk Warni mangkarunyakeun. Pikiran sarta kapuasan jelema teu sarua, kuring geus ngarasa cukup jeung nikmat kukayan ayeuna, leuwih alus tibatan kuring masih jadi galandangan, jawab Udin. Pa, kulawarga mampu biasana leuwih ngajaga tata krama, anakna disakolakeun luhur lain ngan ukur supaya pinter, tapi jadi leuwih nyaho adab, geus dewasa bakal dipingit, dijaga sangkan teu tigebros kana pergaulan anu salah, Ceuk Warni ngajelaskeun. Hello, iya abad 21 neng, teu saeutik jelema jegut malah leuwih ruksak, kakayaan teu bisa dijadikan ukuran, iya lain zaman feodal atawa zaman karajaan, zaman era Kartini mungkin wae masih kitu, tapi nah nya masih aya Kartini-Kartini laina di zaman ayeuna, Udin nanya. Sanes masalah feodalna, eta aturan sareng norma tertulis anu kudu diterapkan ku jelema jegut supaya tetap bisa bertahan dina pamorna, anggota kulawarga anu ngalanggar aturan jeung norma eta, lambat laun pamorna bakal leungit, kakayaana moal langgeng, Ceuk Warni. Aturan bertahan, coba jelaskan contohna, kuring acan faham, Ceuk Udin. Contoh di kulawarga kuring, di jero, sarerea kudu pahayak-hayak lengan silih bantu. Kaluarna, kudu saling dukung usaha, saling tukar proyek jeung sajabana, sareng mentingkeun prioritas, salah sahijina masalah jodoh. Baheula, pikeun ngajaga garis katurunan, sangkan kakayaan teu lumpat ka batur, rahasia bisnis kulawarga teu bocor, rata-rata anak-anakna dijodoken jeung lingkunganna sorangan, incu jeung sajabana, di Eropa sistem kitu masih aya nepi ka kiwari, tapi zaman ayeuna beda deui, nu jegut kudu jeung anu leuwih jegut, minimal sajajar, kaluar tina aturan eta, kajayaan kulawarga moal bisa awet. Tapi anu katenjo ku kuring, jelma beki loba pakaiana beki sarakah, Ceuk Udin. Sabenerna dina hate, Udin oge boga pamikiran nu sarua, lamun manehna balik ka kulawarga Subrata, pasti kahirupana bakal leuwih dikontrol. Geus pasti kulawarga Subrata bakal nganggap Mardi jeung Lastri teu sadarajat, teu cocok jadi mitohana, malah bisa jadi Udin kudu cerai jeung Icih, terus dijodoken jeung anak jelma jegut anu sadarajat, dimana anu ngaranna kabebasan, Udin teu hayang kawas kitu. Berarti anjeun geges dijodoken, Udin nanya ka Warni. Warni gogodek, awal nanya, tapi lantaran Henry leuwih siap, jadi Henry heula nu dijodoken ka anak konglomerat asal Makassar. Giliran kuring, aki kaburu gering, ayeuna aki cager, pasti perjodohan kuring bakal dibahas deui, Ceuk Warni sedih. Udin nyengir, naha jiga nu embung milu kana aturan kulawarga. Saha nu hoyong dijodoken, tapi kuring teu boga pilihan lain, Ceuk Warni. Naha, sakuduna sanggeus ngaliwatan masa kritis aki anjen bakal bisa ngarobah pola pikirna sabab anjen geus nulungan ku cara ngajak kuring. Anjen bisa wae menta tanjakan sangkan dibebaskan tina aturan perjodohan, miturut kuring eueuh alasan aki kudu nolak, Ceuk Udin. Warni gogodek, teu sagampang eta, sanajan aki satuju tapi moal wani blak-blakan. Udin kerung, naha, aki anjen kepala kulawarga, bisa ngarobah aturan kulawarga, naon deui anu dipikasieun. Kulawarga Nata Prawira geus nerapkeun aturan ieu mang taun-taun, kabeh tumut kana aturan nu sarua,
lamun hiji ngalanggar, nu laina pasti moal asa-asa milu ngalanggar. Lamun geus hese diatur, silsila kulawarga oge bakal acak-acakan, hese pikeun nyaho mana anu kudu didukung, Cuuk Warni ngajelaskeun. Kulawarga Nataprawira geus bertahan ti zaman kolonial Walanda, 5-6 generasi pancek kana aturan nu geus aya, jadi masih babari pikeun nyaho mana anu saturunan mana nu lain, moal aya kasalahan di luar kapentingan silsilah sorangan, Cuuk Warni deui. Ruwetnya hirup di kalangan gegeden mah, demi mempertahankan darah ningrat nepi ka kituna, kudu siap ngorbankan kebebasan diri sorangan, Cuuk Udin. Eta disebutna garis biru, turunana disebut darah biru, kaluartina garis biru, urang geus lain ningrat deui, Cuuk Warni bari ngarahu. Jujur, sabenerna kuring kabita ku anjeun bisa hirup bebas teu kawas kuring, teu jarang kuring boga pikiran hayang pisan dilahirkan di kulawarga biasa, bebas tina perjodohan, nikmatna bebas, moal kabeli ku harta, Cuuk Warni seri maur. Tapi teu saeutik masyarakat biasa oge justru hayang kawas anjeun, beunghar, moal mikiran sieun kabeakeun duit, cek paribasana leuwih hade leweh di jero BMW tibatan nyengir bari ngaboseh sapeda, Cuuk Udin. Tapi kunaon anjeun embung benghar, bisa ngajieun pel harga 100 juta sapel, terus tara daek narima duit, pamere, kuduna Pak Udin bisa gancang beunghar bari teu kudu cape, saolah-olah di mata Pak Udin mah duit geus eueuh hargana, Cuuk Warni. Loba hal anu teu bisa dibeli ku duit, kernaon duit loba tapi teu bisa ngahargaan kana nilaina, Cuuk Udin, sorana ngageter sabab ngadadak inget basa manehna nginjem duit 1 juta ka Rukmini keur ngobatan ma emeh. Warni unggek, masalah kuring masih bisa narima aturan lain, tapi masalah jodoh, kuring hayang ngalawan, komo dijodokeun ka jelma anu teu dipikasuka, kuring hayang ngarobah nasib ulah tepi ka jiga indung kuring. Maksudna, Udin nanya penasaran, indung kuring dijodoken ka bapak tanpa aya dasar cinta, depresi lantaran teu manggih kabagjaan, akhirna duanana gering nangtung ngalang layung nepi ka maotna di umur anu masih keneh ngora, Cuuk Warni bari tungkul. Hapunten nyapa, diajak ka dieu kalah ngadangukeun abdi curhat, Cuuk Warni bari maksakeun nyengir. Anjeun curhat ka kuring hartina, anjeun percaya, teu kudu menta hampura. Nasib anjeun jeung kuring sarua, ditinggalkan ku kolot dina umur anu kasebut budak keneh, tapi dina ngajalanan hirup saterusna, nasib anjeun leuwih hade tibatan kuring, Cuuk Udin nyengir. Tos hampir 2 jam pa, hayu urang uwih, Cuuk Warni bari ngelapan sesa cipanon ku tisu, terus nangtung kaluar ti kafe. Di imah Nataprawira, Soni teu langsung sare sakumaha pituduh ti Udin tapi kalah ngobrol menta laporan usaha salila manehna gering ti bapana Henry. Jadi waktu Warni tepi ka imah, langsung digeroan ku Soni. Warni, menilila, aki nungguan, kadiu bager, muhun ki, aya naon, Warni nanya. Aki penasaran saha atuh Pak Udin teh, kumaha bet bisa wawuh, coba jelaskan, Cuuk Soni. Warni diuk, abdi kaleresan pendak di Cikapundung waktus anjeunna sareng mitohana. Mitoha, Pak Udin geus kawin, Soni nanya, muhun, Warni unggek. Hanjakal, Cuuk Soni gogodek, ukur minantu ti kulawarga miskin ki, Cuuk Henry. Kulawarga miskin kumaha, piraku bisa boga minantu jelma hebat, Soni nanya ka Henry. Ti kulawarga kusumah, aki pasti moal uninga, tembal Henry. Bapa oge karek ngadenge, Cuuk bapana Henry kerung. Lantaran ti kulawarga miskin, hartina masih aya harapan, Cuuk Soni bari ngareret ka Warni. Coba jelaskan deui, Warni neruskeun deui caritaana. Harita nuju di toko, mitohana mapesken kendi, terus dilereskeun ku Pak Udin ngangge teknik kuno, sanes ukur ngadang dosan tapi pangaos kendi oge janten nikel, ti kajantenan eta, abdi kenal, saterusna Warni ngajelaskeun kajadian laina termasuk kajadian naluken ki wajah di imah Salman Wijaya, kabeh anu ngabandungan molohok. Baruk, ki wajah maot ku Pak Udin, Cuuk Soni nanya deui sabab kurang yakin. Muhun,
Ki wajah adigung hoyong ngadu ilmu, dugi kanyilakaken jalmi sewer, dipayu nan ku Pa Udin bari ngucapken, wujud sapada harita lungsur bentar anu ngabinasaken ki wajah, cuk warni. Ambuing, kutan teh kitu, bew, na make ilmu naon Pa Udin bisa ngondang bentar sagala, cuk Soni ku mecrek. Nu lain geo nu teu molohok ngadenge dongeng ti warni. Teras palegi ti Banyuwangi oge nipu abdi, Pa Udin oge anu nulungan, cuk warni. Soni Nataprawira ngahubungkeun carita ti warni nepi ka Pa Udin bisa ngahudangkeun deui manehna tina gering parna. Kulawarga Kusuma boga minantu sarupa kitu, asa manglebarkeun ku nasib Pa Udin. Pa Udin aset mahal anu teu bisa dibeli ku duit. Aki yakin Pa Udin terah Siliwangi, ngan Prabu Siliwangi anu boga pangabisa kitu. Kadienakeun acan aya deui, tapi mun teu salah ilmu Prabu Siliwangi ngan ukur bisa diwariskeun ka turunana. Hartina Pa Udin katurunan Siliwangi, ningrat ti Pajajaran. Tapi kulawarga saha ningrat anu boga getih Pajajaran, Soni kerung. Hendri rada teu panuju ka akina, Ki, ilmu Pa Udin memang hebat, tapi asa kaleuwih pami disatarakeun sareng Prabu Siliwangi, piraku ningrat ukur jadi minantu bari pangangguran. Kaleuwih kumaha, memangna aya jelma lain, ahli silat atawa ahli supranatural anu bisa ngondang bentar, Soni nanya. Soni terus ngareret ka Warni, Warni, akirek mere tugas ka anjen. Naon ki, mangga sebatken, tembal Warni. Bawa Pa Udin ka kulawarga Nataprawira, aki hayang Pa Udin ngajodo jeung anjen sangkan jadi kulawarga orang, Nataprawira, cuk Soni. Sarerea ngajenghok, tapi salian ti kaget Warni ge ngarasa atoh, tanpa dipenta akina langsung mere jalan. Tapi Pa Udin tos nikah ki, cuk Warni, naon masalahna? Sok sanajan boga puluhan pamajikan sarta ratusan incu terjadi soal, tetep kudu bisa asup ka kulawarga Nataprawira, ku kamampuana. Aki yakin status kulawarga Nataprawira bakal leuwih naek, leuwih kasohor, teu mustahil bakal sabanding jeung konglomerat laina. Warni rada ragu rek ngabantah, akhirna unggek, mangga ki, diperhatoskeun pisan ku abdi. Alus, lamun bisa. Anjen jeung Pa Udin anu bakal ngaganti aki mimpin kajayaan kulawarga Nataprawira, cuk Soni nya kakak bunga. Hendri jeung bapana silih reret, naha Warni anu ditawaran, penerus pimpinan kulawarga pan kuduna anak lalaki cikal, atawa incu lalaki cikal, dina hal ieu kuduna Hendri, sedengkeun ucapan pamimpin sarua jeung janji, Soni moal mungkin mungkir tina janjina. Akhirna kabeh cicing, ngalamunkeun nu aya dina fikirana masing-masing. Di imah Mardi, Udin tepi ka imah pas tengah peting, tapi teu nyangka sarerea masih acan sare keneh sarta ngariung di ruangan tengah siga anu keur ngobrolkeun hal penting. Ti mana wae, ngador teu inget kana waktu, jam sabaraha ieu, leheng mun indit digadak bari balik mawa duit, cuk Lastri langsung nyangangang ka Udin. Udin rek ngajawab, tapi buburu dibetot ka kamar ku Icih. Teu kedah didangu, cuk Icih ngaharewos ka Udin. Isukna Udin balik ti pasar, sanggeus nunda sayuran di dapur langsung nuju ka Icih anu keur ngariung jeung mitohana. Nuju ngarobrol naon pa, katingalina serius pisan, Udin nanya ka Mardi. Aya beja anu ngagenjelengkeun, ari kitu maneh acan nyaho, tembal Mardi bari malik nanya. Aya wartos naon kitu? Udin beki panasaran, pabrik aci pan gede-gedena sa Jawa Barat nu aya di Banjaran bangkrut. Kabeh koperasi anu nyuplai sampeo tedaek ngirim barang, bang pada nagih, pokona liang penghasilan jeung rante modalna geus pegat kabeh. Mei direkturna nepi ka maot luncat ti lantai 5 urut kantorna sorangan, cuk Mardi. Bunuh diri, Udin pura-pura kaget, saprak narima warisan pabrik aci ti kolotna. Mei mimiti ngarintis jadi pemborong, loba perumahan-perumahan subsidi anu dianggeskeun ku manehna, pokona hirupna keur aya dina puncakna, ngan teuing saha anu kasinggung sampe ka bisa kitu, cuk Mardi. Bos cunihin pantes paeh ge, cuk Icih nu masih ambek lantaran hampir jadi korban Mei. Mengges ulah ngomongkeun wae batur,
Anggur mah pikiran tah balukar muka usaha sorangan bari teu hati-hati. Ayeuna maneh niat muka rek usaha, mun teu jalan atawa rugi gede, bisa leuwih kuat ti si Mei, ceuk Lastri ka Icih. Icih teu ngajawab, tapi ngararet ka Udin bari kerung. Pokona emah teu satuju maneh muka usaha sorangan, leuwih hade balik deui ka palapa, untung jeung rugi nini maneh anu bakal ngarasakeun, maneh mah tinggal namprak tiap bulan, geus teu kudu mikiran nanaon, ceuk Lastri deui. Ma, dipangaruhan naon atuh ku nini, meuni teu liren-liren maksa abdi kedah uwih ka palapa, pantos diwaler, abdi alim, jawab Icih. Ema embung maneh ngalaman nasib siga si Mei, ceuk Lastri. Pokona moal, titik, kedah sabaraha kali abdi nyanggemkeun moal, ceuk Icih. Terus, rek nungguan sarerea paeh kalaparan, maneh teu hariwang palapa bangkrut, ceuk Lastri molotot. Har, pan aya nini, aya emang, aya bibi, aya dudung, aya unah, sadayana tiasa ngajalankeun palapa, piraku pet dah teu aya abdi ujuk-ujuk bangkrut. Barina oge sanaos palapa bangkrut abdi mah moal rugel, tembal Icih. Kawas nu teu apal sifat nini maneh wae, mun saupama palapa bangkrut nepi ka kudu jujualan sagala beyak, pasti lumpatna ka anak, bapa maneh cikal, pasti daratangna ka dieu rek ka mana deui. Eta kudu dipikiran, ceuk Lastri. Salami ieu kirang kumaha abdi nurut ka ema, sadaya panghasilan abdi aya di ema, alesan kangge nutupan kabutuhan kulawarga, tapi seseurna seep ku ema nyalira. Abdi wae teras anu diperes, sanes abdi teu ikhlas, nanging dina kaayaan kieu kedahna ema ngartos, ulah mamaksa teras. Abdi oge hoyong dihargaan, ceuk Icih. Lastri ngagukuk cerik, nah atuh nasib emah bet jadi kieu, acan pernah ngalaman hirup, senang, maneh diurus ti leletik nepi ka gede harapan emah bisa menangkan salaki anu beunghar ngarah bisa ngajait kasusah kolot, ieu mah der ngaguguk kana kahayang aki maneh kawin jeung si Udin, bari teu mikir balukarna, ayuna lain ukur maneh, tapi emah oge milu ngarasakeun susahna. Sapopoe ukur bisa dahar, sare, tengah hasilkeun nanaon. Ningali indungna mulai ngajian drama cecerikan, Icih buburu nembal deui. Ibu mah kirang bersyukur, mobil ti saha, ayuna aya villa di Bougainville, ulah tangga wae ningalan mah, seueur rerencangan abdi anu hirupna langkung susah ti abdi, seueur kulawarga batur anu kaayana langkung ripu ti urang. Emangna mobil jeung villa bisa dihakan, daek ngajedok di villa mahal bari kalaparan, ceuk Lastri tina lewe ujuk-ujuk nyangangang deui. Upami ema masih mikiran diri ema nyalira tanpa nyagap perasaan abdi, bapa sareng Kang Udin, wios abdi mah bade ngalih ka villa sareng Kang Udin, supados teu nyesahkeun ka ema di dieu, ceuk Icih. Anjeun rek tega ninggalkeun ema, Lastri kaget, tega, margi ema oge tega ka abdi. Ayuna abdi kagungan caroge anu kedah dituturkeun tos waktosna abdi kedah misah ti ema, jawab Icih. Ulah, ceuk Lastri nyorowok, upami ulah, ema ge ulah maksa wae abdi uwih ka palapa, sakali deui ema nyarios anu sami, abdi moal asa-asa ninggalkeun ema, ceuk Icih. Lastri akhirna mikir, lamun tepi ka Icih jeung Udin bener-bener indit, dirina moal boga kasempetan deui pikeun bisa milu cicing di villa, dina enyana nicak paling sakadar nganjang ka anak. Ema janji moal maksa maneh deui, pek tuluikeun niat nyieun usaha, ema moal ngahalang-halang, ceuk Lastri. Udin anu tatadi cicing akhirna bangga bisa nenjo kategasan Icih, sasuai jeung harapana. Tah mun kieu pan alus, bapa oge tenang, moal ngadenge deui anu ngocoblak sakadaek, ceuk Mardi. Aing geus rek ngajedok, sia mancing-mancing wae bari teu mikir sia ge eueuh gadak, ceuk Lastri muncereng ka Mardi. Aing ngan sakadar ngomong anu ku aing dirasakeun, nyebut aing eueuh gadak, geus poho kana pamere kamari, 1 juta ladang ngajual obat ti saha, panti aing, ceuk Mardi. Karek bisa mere tina hasil nipu wae geus bangga. Anu ngaranna gadak bener hasilna rutin dibikin ka pamajikan, lain ukur sakali 2 kali, ceuk Lastri. Gandeng,
Pamajikan bener mah moal loba nungtut ka salaki, sakitu ge aing inget kasia, tedihakan ku aing kabeh, tembal Mardi. Saha pamajikana anu daek diresikoan sakainget, Cuk Lastri. Tah tingali kelom dina lomari, eta kelom kungsi dipake hamengku Buwono kadua, uing meli 500.000, ges difoto sarta dikirim ka si Erwin. Si Erwin sanggup nebus 3 juta, hartina jalan usaha uing ges aya, ngan si anu sok nyapeleken, lain ngadukung kana usaha salaki, Cuk Mardi bari nunjuk kana kelom nu aya dina lomari kaca. Udin ngareret kana kelom anu ditunjuk ku Mardi, Udin ngagebek sabab Mardi ges jelas katipu deui, eta kelom biasa anu hargana paling 100.000, Cuk Mardi dibeli 500.000, terus ku si Erwin rek dibeli deui 3 juta, asa aya nu teu beres. Selop kitu 3 juta, Lastri molohok teu percaya. Keur naon aing bohong, nu rek melina si Erwin, manehna ahli dina barang, manehna oge jual beli, moal mungkin daek nebus 3 juta lamun eta kelom eueuh hargaan da manehna oge hayang untung. Yu dengekeun rekaman sora si Erwin, Cuk Mardi bari nyetel pesan suara Erwin. Pa Mardi kelomna alus, eta kelom ditinggal Karaton Jogja, pernah dipake ku hamengku Buwono kadua, lamun rek dijual kakuringken, rek diduitan 3 juta. Lastri molohok, bari muji, teu sangka maneh ngarti kana barang alus ayuna mah, tina 500.000 bisa jadi 3 juta. Jadi kumaha, masih rek nyebut aing eueuh gadak, Cuk Mardi. Nya hampura atuh, ulah sok terus diasupkeun kana hate, hartina isuk kuring bakal narima 2,5 juta pan, Cuk Lastri nyengir. Ngeunah weh, nya moal, ka maneh 500.000, anu 2 juta rek dimodalkeun deui, ngarah hasilna beki gede, jawab Mardi. Udin ngaduga Erwin daek meli mahal sabab kasiunan ku dirina anu akhirna ngabageran ka Mardi sabab nyaho Mardi mitohana. Udin niat isukan rek maturan Mardi, sakalian nanyakeun langsung ka Erwin masalah pel jeung kelom, nyambung.